Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita libur mancing karena kita kuli memanen padi dulu. Sambil kita lihat memanen padi, kita sambung dengan ceramah yang berjudul Imam Mahdi. Terima kasih. مجب لفظ القيمتاك وعلي ضمنه nibakeun sira ing barang-barang sira lan ikut tetep ing atase ingsun mutawi nanggung ing mata awala nidhamin matawa ing atase satuhuna ingsun kang nanggung domina maka ketempuhan ya si wong walau yaqtasara lan lamun ngaringkes ya si wong ala alqi ingat salafal alqi fala dhamana ala almadhhabi munggung madhab Wa'illama yamanu mu'tamisun lananging basine nanggung sapa wong kang nyupili khaufi gorkin Nuwading kakerem walam yakhtasunafun lan oranana narima tantu Naful ilqai apa mangpate ilqa bil mulki kalawan kang nibak walau ada hajarum menjenikin lan lamun babalik apa batu menjeniak bandring Obatala magamadaini hajar ahada rumati salah saja pirang-pirang kang ngabalang ing hajar dirokistu maka den sia-sia opo dungdumane ya ahad sapara dungdumane wa ala akilatil baqina al-baqi lan ikut tetep ing atase asobahe kang kari kabeh utawi kang kari ini Augarahu matawa ing liyane ya rumat kabeh walam yaqsiduhu lan ale orang dicaya rumat kabeh ing gaya Pakhotaun maka iku kaluluputan wa qasaduhu atawa najaya rumat kabehu inggair fa'amdun maka iku maha-maha illa sohin dalam munggu kala sohin golabatil isobatu lamun ngalindi opo al isobatu isobah opo al isobatu isobah ngenang Setajan orang meraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah ka ahli majelis anu parantos mulih kajati mulang karasa nu urang ge moal kembang boa deui bakal nyusul seperti araranjeun ngan mudah-mudahan nu diheulakeun nu karolo satu kalau teh ekstrim bener segala tapi pibuktian nama sana jangan didoa-doakeun ge geletek nu ngorade janu kolot mah teu kudu didoakeun ge ngagoler sorang hiji kang almarhum Haji Ibrahim bin Haji Rahim Bunda kedua sesepuh di kampung Cilongo kamari maut Haji Usa bin Haji Yuna Hajah Yuna kemudian Ustad Obang
Ahmad Sobari Kampung Nambo ieu mah nuju teu Daman. Kemudian kanggo kitu ahli majlis di dieu nuju teu Damang urang dumpit dirawat di rumah sakit yakni Haji Jaromurta bin Hajah Mursiah. Kemudian Haji alias bin Hajah Asminah Hajah Asi Aisyah binti Saki. Kemudian gitu haul na ieu Hajah Icih binti Hajah Thayyib. Terakhir di keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husein. Bukti Damang mudah-mudahan dienggalkeun Damang dipasihan kasobaran ku Gusti Allah. Mudah-mudahan dijadikeun kifarat keur anjeunna Bukti Damang. Oge nu muli ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Mawa iman Islam tur dilegakeun dicaangkeun di kuburan Nabi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nusa kali deui di negara urang mah ieu teu kalaku. Urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi ditarjamahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia. Satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat. Satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agamana. Kakarak ya'lu wala yu'la. Jadi berarti lamun urang Islamna cinta dunia nuku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuari. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nembrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cintana haram ge ditabrak. Ngeridit bunga bang. Ieu ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bank. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal eureun. Dek dipake dek henteu. Ja aya hitung-hitunganna ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaek nas. Lantaran kajurung ku hawa nafsu.
dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat urang terus baik jeung kafir jeung musyrik jeung munafik jeung utara salat urang campur gaul malah jadi bos urang. Ialah agama ipis nomor katilu ketika geus teu ngajungjung ka agama sorangan syiar-syiar agama geus dileungitkeun tanda-tanda keagamaan geus dilejapkeun kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi bakal mundur nu tilu eta geus araya kabeh. Mantap pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun kasasar sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kembali datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang terus di Mesir atuh kitu kene terus di Syria atuh kitu kene ya di Indonesia ge teu jauh mantap. Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar presiden anyar mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngondel percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah ulah loba omong salah di imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar jelema ibadah baik ke Allah saja deke sok aya nyobe sia mah semua dibere jawa sebab sia mah kaditu dek minta impo tebareres mau bae nu minta maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana baik nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung ban jadi kos kitu atuh terus we di pikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba mantep isyarahna seperti itu ya kos gitulah ke ira-ira tetap dibejakeun nan kuari mah haneut kene moal wakadu kege karasa ku urang kabehan japa pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kan eta sanajan nu menang mah nu itu jadi ayat teh malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh
masih di Kabupaten Tangerang kene nganti lo kapangijeng jelema saha cenah kieu jurig meureun tah mah sia mah kadinya bae amang batur jurig meureun sarua isarana kos kitu kene tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere-mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam kahareupna mah tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu mengentak tarik teuing teu kula lemah teuing teu sebab naon ari nu menang geus dibejaan ku konde eta batamu ge loba atuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun kabelah dieuna kos kitu ngan milih macana ulah kadinya aya lawan meureun wallahu a'lam lumantak para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kanu menang sanajan geus nyaraweun bakal eleh Habib Lutfi kurang kumaha Habib Ja'far kurang kumaha Habib Salim di Arif geus nyahun kemudian sababaraha kiai dengan sukut kajeun aya panita antak nun teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doa geus nu kuarima sing loba istighfar kabehan sakitu bae geus jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa geus urang nolkeun deui urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kaharep teh ieu mah cerita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi hungkul di jero hate minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jauh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng di satu kangeuna mah butuheun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureug orenganan hatena mah geuneuk maleukmut deuk mutus hukum kumaha mantak peradilan dunia mah sakikieuna bae tinggal engke di akhirat hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur kabedaanana batur mah dikeceburkeun ka neraka nya nama diiris-iris ku hinis panai diiris ku hinis mah angel nyerina cek enak ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat ieu meunang hinis lagi di pasir gadung cek ku hinis ayo urang eta bakalna jaksa advokat hakim beda siksaanana jeung nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam nya nama diiris mik lain make seukeut lain make peso seukeut tapi make hinis aju hinisan geus sawet ditendeunan jeruk yang ti mana meureun jeruk nepisna ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah aya ge cerita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis Allah alam ke di akhiratna
ya masa kadar caritaan kos itu percaya orang maja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa hakim advokat teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke ku urang di akhirat insyaallah kan sengkilan jadi kiai gerarisi kumaha risina lantaran geus loba pagedrug jeung keputusan negara tolak tilu tetep bae di negara jadi hiji kiai milu ku ari loba tapi kukula kadenge kene loba kene kiai salapan tetep tilu bae aya nu disogok make jeruk asem entah cara tilu bae barang jeruk amis bener jadi hiji sial da kiai iya tilu geus bahin ku bro ieu ku ari geus aja lelah kan anu mutuskeun hiji mantep kula lamun aya nu datang geus tilu acan-acan kiai anu mah hiji tuturkeun kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapangen loba omong saya geus ku aing bisa bodoh maksudnya dek milu keaturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana kan geus teu satu suara bae atuh rek kumaha ge keja aya hitung-hitunganana ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah tuh tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu talak tilu dijadikeun hiji rumah tanggana teu beres maju ku majuna tapi ribut bae kereng kosong tatanggananya ribut deui ketepugu dagang lagi ke hancur dan lain sebagainya anu dikenakeun panyakit nu model nah ieu tilu dijadikeun hiji jalan terus bae rumah tangga tapi disiksa sebab hateletik namanya nagenya ieu tiba heula ge jatilu teh tilu ngan ieu mah meureunanan ku kemanusiaan bae manusiawi karunya ku anak karunya ku nanya ieu bogo deui lah geus bae anu ngamenangkeun ujung-ujungna sulit dicaritakeun nu datang ka kula bae nu gering cek dokter jas sehat tapi jelema na gering terus tapi kan teu bisa reuy jeung pamajikan naon artina ditanya ku pamajikanna ieu kumaha jeung kieu bae cek di tanggal Ambon naon eta bukan siang aja di ditu kumaha nyaho we pokona banget terus kenapa eta naon artina kikituan tuh nih walau qol Zaid Umar Bakar dadap kolin naik perahu atau naik kapal kemudian ceki Zaid kaki Umar teh Umar mana barang-barang sia mana ieu jeung ieu geus kaditu kalautkeun piceun meureun rada oleng ieu si kapal teh ala kadar oleng encan banget olengna ceki Zaid Umar geus kalautkeun demi kemaslahatan kabehan ieu barang aing tanggung jawab aing kumaha tah lamun ka kitu lau qala lamun ki Zaid ngomong kaki Umar alkimataka balangkeun barang-barang anjeun gerak ka laut walaya domanu tanggung jawab aing sabaraha duiteun ku aing sia dibayar ku aing nu penting ieu balangkeun ka laut tah eta teh ki Zaid ngomong kos kitu ketika datang ka darat domina katembuhan wajib bayar bahasana walaya domanu atau alani dominun sarua bae pokona mah balangkeun ku sia barang sia ka laut tanggung jawab aing ke di darat ku aing sia diganti Zaid katempuhan wajib ngaganti tapi lamun kieu doang mah bahasan lah teh mar mana barang sia balangkeun mar balangkeun ngan sakutu alki doang henteu nyebutkeun balangkeun barang sia mar henteu Umar ayo balangkeun
akhirnya balangkeun ngan sakitu doang alki doang teu make alki mataka eta kos kitu mah cenah henteu wajib katempuhan ki Zaid teh sebab ngan sakadar bahasa alki doang teu jelas naon itu dibalangkeun teh naon ini dibalangkeun teh apa barang nyana apa barang batur apa diri manehanana atawa naon jadi teu jelas Umar ayo balangkeun mungkin pulpen balangkeun atuh mantak lamun bahasa nangan sakadar alki doang na ieu teu wajib katempuhan ki Zaid wa inna mayad manu multamisun li khofi garfin gorokin nu mantak ngananggung yane katempuhan multamis anu nita li khofi gorokin lantaran kernasieun kakerem walam yaktasona polil qabil mulki tetantung kamangpaatan malangkeun kanu malangkeun nu mantak tetep bae wajib katempuhan aya ii manjanik teh bentukna okos kitu jepretan ngun gede aya jepretan mah manjanikeun dengan leutik ku sorangan tau budak angon tau mah latihan perang ngajepret buah tatangga jadi itu mah latihan perang ngan buah tatangga korban Kanjeng Nabi Daud itu hebat punya jepretan teh nah iya jepretan ngajepret eta kan tetep bae kudu incer heula eta jepretan leutik jepretan gede ditangtungkeun kemudian atuh ieu na gede karetna wadahna gede ta eta teh ditarikna kan henteu bisa ku sorangan aya gede mah lantaran ieu mah perang mungkin bae nu dijepretkeunana batu mungkin bae atuh ieu teh bom antu ngaranna ge alat manual ieu mah kuai geus bakal kapake mau perang kos kitu atuh geus kali ini perang make jepretan kos kitu ikir cerita teori zohir tapi kapan hari ahli Allah malain gitu urang mulai nyatakeun ahli Allah batu lain deui lantaran di dunia perkumpulan wali teh di Lubnan Libanon Israel berarti Palestina lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Ashaib lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Ashaib eta teh negara-negara mana perkumpulanana ketika endeu ka Lubnan ka gunung Lubnan eta teh singgah heula di Syria para Nujaba di Mesir para Ashaib di Yaman para dan lain-lain sebagainya ya eta singgah heula ke kakarak geus di waktu nu ditangtukeun berangkatlah ke gunung Lubnan didinya manehanana naon nu dibicarakeun ku para aulia Allah apakah hanya geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala urang mau nyaritakeun dunia kewalian kos kitu besi ente daftar hayu ke dibere ku naon karangga kartu nama nah ieu kartu nama kewalian tah sia dibere ngan ke lapor ka mana ka Usada Insani edan ieu mah budak jadi dunia kewalian teh kos kitu geus perkumpulan di Gunung Lubnan mungkin di negara-negara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria Ashaib di Mesir Eropa di Yaman terus lain kumanta ku urang gosok di hadiahan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Rijalal Ghaib assalamualaikum ya Nuqaba sawi Nujaba ya Eropa Ashaib eta kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu. Nah gitulah warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae encan anu salalatres jeung nu araredan
tapi engke dibuktikan nama ku Gusti Allah terakhir Mahdi. Jadi urang kuari carita segala khalifah, carita segala gitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah, tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi. Iraha engke kapan Mekah dilegaan, Madinah dilegaan, idinya bakalna engke aya jelema antara makom baina rukni wal maqam, nyana salat bae di dieu teu eureun-eureun salat bae Allahu akbar. Allahu akbar. Asal salam Allahu akbar. Cirina geus dibejaan hiji irungna mancung, kadua buukna kos Kangjeng Nabi turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi. Ieu nangke aya hunungan di dieu di pipina teh. Jadi moal keliru. Geus dibejaan tanda-tandana besi di lemur ente aya nu hunungan. Ah, ieu Mahdi gantung ieu gahna. Make bajuna dua lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup, nu hiji jerona putih, nu hiji di luarna hijau gagah. Kemudian make udang-udang, sanggeus udang-udang make kurung ka dieu make tilu sorbana. Ieu ge nu di lembur sok make tilu teh eta mah di eta sehingga ada mah di eta. Jadi geus dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok bacaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga dibejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu akbar teu melu ka sasa Allahu akbar Allahu akbar salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa, Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, Kuwait, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama, mulai ka dieu ka ASEAN. Ya, mulai tuh Cikupa. Etalah Indonesia terus kaje mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng, anu loyal terhadap Amerika. Geus dikitukeun bae. Urang satu sisi yang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan jeung moal turun-turun atuh Mahdi teh. Mantak satu sisi urang menggebuh yang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia khususnya umumna di dunia ku kafir. Dominasinya kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Urang inget mereka omongan ini urang baheula. Siage mah. Hiji masjid, hiji gereja ceknyana. Hiji masjid, hiji gereja. Iraha eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud. Eta ngomong kos lalagaan kuari tahu baruleun. Masyaallah karim. Ngomong asal lalagaan biasa banyak yang tahu buleun. Ya Allah, di pasar Kemis tahu buleun. Mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut. Diperhatikeun teh sinaon nu baruleun. Henteu bae lu tadi naon barang di tengah-tengah teh nan coba li. Keur lapar meureun. Bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah. Ieu emak kolot baheula ngomong teu salah. Iraha eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud. Ja ieu. Berarti tukang tahu bohong ya. Tahu buleud bebeneran. Eta emak Gusti Allah Karim. Aju naon deui mah? Engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana kuari pisan. Mana deui naon deui mah? Di mana-mana sawah pelakna pelak listrik. Wah mah sawah dipelakan ieu engke mah melak pare listrik geura. Ya heuh kuari. Wetan sawetan listrik malulu, kulon sakulon listrik malulu, atuh dipelakan sawah kumaha aja imah malulu. Nek dipelakan pare kumaha aja moal bisa. Beak bener. Engke mah jelema dagang ge dagang imah. Mah dagang imah sih kumaha mah dipapagol. Lo ngomong teh mah dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang dagang imah.
aju urang meuli imah ge babari janu dagang na loba ayang gonta-ganti imah biasa nya mah engke mah kos kitu tadi akhir tah lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja masjid gereja masjid gereja masjid kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah kepemimpinan oyengan mudah-mudahan ulah terjadi lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu mantak para kiai, para habaib nurada di berenya mah ngan tetep ngadoa jeung mulai pertahanan tapi wallah mah jabonganna kos kararitu ngan sia aku mah ngomongna tuh jangan ngaji osok ngaji tapi pantun hanya kepentingan kurang ente nulu kiai anu habib anu kok bangun menggebu amat aya naon sih ente kitu kunaon mantak ge silaka mun moal waka dibejakeun jeroana nah heula kuari keur mejihna kumaha pertahanan ieu endek mengarah ka omongan emak kolot aduh kumaha lamun aya pembatasan cara di Yordan, cara di Mesir, cara di Syria pembatasan tentang agama karena mayoritas otomatis kan marudah udang urang aya pembatasan di agama urang tetap udang kajen kukumaha ge sementara itu kan Amerika otomatis ngadu ribut kan wae ribut wae kalut gede dunia engke bakal engke meme Mahdi jadi raja lah Amerika teh di mana-mana teh adidaya adikuasa geus sokola mah kabeh ge di bawah pimpinan nyana kabeh wabe diangkut ke Amerika urang mun nyaritakeun tentang hasil bumi Indonesia ge pohara di Indonesia teh mun aya nyaho mah pohara ya sakayana kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200 triliun 1.200 triliun salah satu 1.200 triliun coba eta mun dipake meuli baso 1.200 triliun sadaun di lalagaan Indonesia teh emang kumaha gitu tadi mantan ngap ge urang ngap napas lamun dipake ngabangun bangsa Masya Allah karim encan ya sababara dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho kekayaan dunia urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang harapan tinggal harapan kandas geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu kajian geus ya kadituna ge emang ma min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kewajiban urang mah memperjuangkeun menang jeung elena mah lain urusan urang Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang modal kuari ngaji bae dik diparake henteu pokona mah teh kredit haram bunga bang haram dik diparake henteu mabok haram zina haram dik diparake henteu engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat sakitu bae geus hese-hese nah ieu carita kalut nah ieu bakal nangke di Indonesia kalut di Thailand kalut Malaysia kalut bae dunia kalut teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh menta ke negara Arab kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing itulah caritaan Kangjeng Nabi geus dicaritakeun lantak ulah aneh nah di dijalan kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu nu boga duit kan teu bisa teu boga duit teu bisa jualin eueuh harta eueuh di dieu rit ya otomatis ngalawanku ngalawana tembak
Ya, berangkatlah ke Saudi Arabia, cari cing lah di situ karena hotel geus pararino, otomatis di masjid, di Jabis, di sekitarnya. Karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi. Mana ya Mahdi? Mahdi masih di Madinah kene. Ke di Madinah berangkatlah ke Mekah, ke di Taruguan. Mulai muncul ke sholat bae. Oh, lantaran tanda-tanda Mahdi geus dijelaskeun dina hadis. Engke aya seseorang di turunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain ka. Mau henteu kula lain. Mahdi ancaman lah. Tudahekeun ngaku kabeh ku kabehan ulama-ulama dunia daratan kabeh kadinya nyaritakeun negeskeun bahwa ieu Mahdi disumpah kakarak nya nyebut naam ana Mahdi kabeh beak jelema ieu bayuna beak wa huwa karyun padahal nya nama tetep embung bae kitu ahli Allah kuari macan pugu can karu geus ngaku Mahdi tanda-tanda ge can karuan Mahdi nya lain geus Mahdi deui Masya Allah iyalah bakal jadi khalifah teh kos kitu ta Mahdi mulai berangkat pertamanya ke Syria sebab Syria kacau na luar biasa cuman memehna nya ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa jadi cek Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah sebab subuh datangna turunna subuh tegedam iya Nabi Allah maju kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umarau kumulyana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro hartina sahabe pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din bahasa Kangjeng Nabi Isa maka menceritakan ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat itu kitu bakal Mahdi teh mantak besing ke aya di curug nu ka Mahdi pencet si ada ke aya si Mahdi dipeujit ku sia disedekeun aing teh ku Kiai Uci jeung blon teh budak kareng Mahdi tukang lauk bandeng tah mah nah si ade Mahdi asli tah kos gitu jadi kalau teh lamun mantak urang satu sisi terus bae berjuang di sisi lain urang geus nyaho informasi di afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus ulah eureun terus bae engke masjid di Beleuman setelah ayat satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu musola satu gereja terus masjid dibongkaran dibeli ketika orang terus berontak Amerika kan Dajjal teh terus guys ternyata resa terus gitulah dimulayan seperti itu satu sisi orang ngeri satu sisi udah kumaha deja Kangjeng Nabi geus kos itu nyaritan kudu kumaha tuh Kangjeng Nabi terus bae zohirina alal haq ente maot jadi syahid ulah sieun guys mantak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad Syahid perang teh di akhirat ka neraka aduh jorek asepan ge woi si syahid ka neraka manya syahid ka neraka orang ngaranna doang ya babaturan masih Freddy kadinya main cimplong ya, sekelumit tentang Mahdi sekelumit tentang kejadian-kejadian mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih kadang-kadang orang jadi semangat kadang-kadang orang jadi frustasi ingan geus moal dagang lah dek naon tuh sararieun cek nanti pamajikan kumaha nya nabah nu penting mah dek nangkarak geus samus kitu enggak biayaan bu nah iyalah di akhir zaman jadi urang ulah kaget ulah sieun Palestina moal eureun perangna Mesir terus gontok-gontokanana Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman bakal ditambah Yordania bakal ditambah Maroko Turki dan terus ka dieu ka urang ketika pemimpin nu terpilih teh pemimpin anu teu berbau agama di unggal negara kitu bae urang lamun nyaritakeun Mesir waduh pabelit jasa urang mun nyaritakeun Syria ku hari pabelit lantaran naon lantaran Amerika geus nyusup
kajero katubuh kepemerintahan Syria. Ialah nu kudu jadi lantaran di ditu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Sunni padahal di jerona horenganan kaum inkari. Katipu kan masyarakat teh. Jadi ieu hese nebakna kuari teh, hese nebakna. Mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika, urang hese nebak deui bae. Hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon gitu menghadapi Amerika, Islam ge dibantai. Ieu si kumaha maksudna sedengkeun nyana tujuanna teh deuk jadi khalifah, hayang jadi khalifah ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah. Kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar, ieu urang toab diurut Baitullah bae sarua bae di dieu. Baitullah na eueuh tetep aja lain ka Baitullah ka Allah. Geus dicaritakeun pan kikituan anu kalut gede bakalna. Masyaallah kan. Untung nu karolot. Kurang ge moal kebeli. Moal nyaho nya nama geus kukuman. Komo nu geus bengek nya kolot nya bengek. Taya keur carita alat manual manjani. Alat perang itu model gitu bandring jepretan tak ditangtungkan tadi make karet di dieuna aya kulit ditarik mungkin kulimaan atau ku 10-an di dieu diteundeun batu tarik blue datang kan mungkin batu mungkin bom. Ieu mah keur carita zaman baheula. Kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak tes sniper buatan Iran dipergunakan ku orang Palestina di jelema keur nangtung bae kieu tembak cek goleh di mana cenah ieu periksa ternyata sniper keur beujeuhna kikian goleh deui wah pernah goleh di mana ieu janakan dek dulungan ge kaget sieun lalu patam ya iyalah kos pitu dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah tu kemutakhiran Amerika nu dibawa ku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa. Iyalah naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh ngan engke ketika Mahdi berangkat kumaha bisa menang. Jibril dihareup, Mikail ditukang. Asal geus gadege Jibril we urang geus tenang, asal perasaan tenang. Masya Allah, bi muqaddamatihi Jibril, tupisakaihi Mikail. Tukang dihareup malaikat Jibril ditukang malaikat Mikail. Berangkat nyana. Wabe para aulia Allah nu aya di Syria. Nu aya di Mesir geus perkumpulan nu Jaba Eropa Asoib Rijalul Gaib wabe kumpul di Lubnan menyambut kedatangan Mahdi. Sageus Mahdi datang disambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenal leungeun Imam Mahdi beda tembak ngembul. Tanginaheun asana kadengeuna ka hate. Jantung tenang perasaan. Asal geus salaman jeung Imam Mahdi geus pokona mah moal teurak ditembak. Aduh Masya Allah, coba kuari salaman jangan dipendi ngodar di dinya coba dia Masya Allah tah hebatna pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah dek dibere kemenangan seperti gitu ya otomatis gagah atuh hanya nyana nu ngabeatna para aulia-aulia Allah nu tadi anu aya di Gunung Lubnan memang eta nu diparentah ku Gusti Allah para aqtab kutubul aulia nujaba Eropa Asaib dan lain sebagainya rijalul gaib berangkat acak-acakan Syria artina orang kafirna maju kuari ka Israel dikempur terus maju terus ka Mesir kitu kene kafir kucar kacir terus ke Eropa ka dieu terus ke Australia terus dunia beak kabeh kafirna mulai khalifah nampak Mahdi
geus menge kabar kafir biasa kadenya ya kafir sinten geus diome engke mah diome hanya engko apa isinya hanya kuarinya na ngome urang engke diome ku urang Jakarta diome ku singko ku bahasa bae deh ku ade geus kos kitu kaayana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur meujeuhna alot kuari mata kurang mengansa kadar manusia anu lemah nu dhaif di urusan politik jeung perekonomian urang mah teu kabita asal ulah diganggu agama bae kan sakitu urang mah yang politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu dina di organisasi aja urang mah teu becus di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang yang terek bebener negara itu kene dan lain sebagainya tapi agama mentak cek Kanjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Kanjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama Kanjeng Nabi teh geus kos kitu berarti indikator di indikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus bener Kanjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Geus teu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus teu khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Negara geus teu make Al-Qur'an kecuali manusia-manusiana tinggal manusia nu dibabad antak di Palestina teh geus lain peperangan tah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh teh geus nah ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita nu mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil anu moal turun mah di lamun teu acak-acakan kemah dibantu ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala mentak kuari teh urang lamun ningali para pi auliaeun pi waliun hese pi waliun teh hese tetep aya ngan hese naon mata hesena hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh kedua panuali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka penteu mondok tama lain dek jadi wali sieun ka hansip eta mengasingkeun diri ngaranna lain dek ka Allah ieu keur carita pi waliunana secara mata zahir hese tapi Allah mah atuh mudah dek ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia teu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya tetep bae hiji Al-Qur'anul Karim nah ieu mah manjanik alat manual dieusian batu ditarik ku sapuluhan ternyata meleset batuna lain ka hareup endahan ka luhur hajur ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar senjana bakat Tuhan teh beneran nih wah ya Allah ya Rabbi jadi beneran meleset ditarik atau kumaha meureun ge Jibril kalur ragag kana bluk kaki Umar modar ki Umar walau ada lamun babalik ajarul manjanikin batu manjanik aibrak pakotala ahadar rumatihi ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayana ki Umar ande katana atuhu dirokis tuhu ya hudiro dianggurkeun saparona wala akilatil batin al baqi saparona deui ka akilahna audero matawa kena ka batur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi